Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun simkuring Syafira Aulia Rahmah ti kelas 12 MIPA 7 di dieu abdi bade mintonkeun drama anu judulna Jalma Adigung. Di dieu abdi dibantosan ku rerencangan sadesa nyaeta Gina Harunita Sukma, Putri Nurmayalani. Wilujeng nyakseni. Halo, Aya naon? Waalaikumsalam. Tir abi ka dieu cung ulin Ibu Megina. Oh, arek aya naon kitu? Aya si Putri ongko cuang nyeblak. Oh, siap-siap engke kadinya ya. Ayeuna kene OTW. Oke. Gilanya si Safira. Oh, itu. Tir ka dieu. Aduh. Ya urang teh geus ieu heula. Geus ditah heula ku ibu jadi lila. Kumaha? Nyeblak naon? Nyeblak mie bae, tapi delivery bae-nya. Urang hayang ieu make sayap jeung naon sih? Jeung ladana, campur ladana 10 age dilis heula. Sok kuing-kuing dipesan kana. Sok urang campur make sayap ladana 10. Mas etik bae ladana. Urang 10 Gas cenah. aya naon ayeuna aya gosip naon? Sia kamari ka aing. Mana? Di Muka Idit cenah. Gara-gara naon? Gara-gara naon-naon. Eta bapak-bapak ibu-ibu tak budak ngora? Budak ngora juga nata, enggak meni ibu. Ya Allah misian ya. Keur ira keur kamari peuting. Kamari peuting kanyawana teh isu. Ku pengen tadi isuk-isuk aya nu innalillahi heueuh. Nya Sieun anjir, ulah ulin bating-bating ulah. misian. Doakeun nya aya nya. Bapak urang teh engke hari Senin erek ieu kaluar hasilna anu eta teh pemilihan DPR teh semoga we meunangnya. Amin ya Allah, si menangnya. Abi deh kieu deh tongkol ka urangnya. Ya moal Tongkol traktirana. Iya, meni bete ieu Yoi sebelah kan Ih, cuang TikTokan ya, atau selfie lagi? selfie we gitu kan. Selfie baiknya? Heula selfie we. Selfie mah tuh bisa TikTokan. Iji. Geus ah. Sapira nyolongtong bae euy. Atuh urang meni geus sigana teh dianggapnya. Ih, sorry nya. Ayeuna mah urang geus salevel jeung darewek. Ayeuna mah level urang geus tinggi pisan. Astagfirullah. Ingat teu, bapak urang kamari geus kapilih jadi DPR. Ayeuna mah urang teh geus boga sagalahan ke pokona mah. Geus boga BMW, geus boga HP iPhone anyar, boga motor Harley. Lah pokona mah loba duitna ayeuna mah. Geus salevel ayeuna mah. Istighfar sih, harta mah bakal leungit tong sok sombong. Ya kumaha ngaranna we? Atuh kunaha ayeuna mah sapira pas itu. Saurang teh sombong pisan. Nyeri hate. Bentar teh balik deui da. Aduh, baseuh. Tong kitu dewek ngapit, dewek teh keur mararat mah saha? Kan ayeuna mah urang geus beunghar. Tong sok kitu tir, harta bisa dicokot ku Allah. Nya Allah bakal terus, ngabales ka gorengan dewek ayeuna. yang geus we lah. Putri he ka depo, gua piket kena. Siap. Urang mau tiketnya, urang males dinda bae. Dadah, urang mah balik. Ih dasar gelo. Ini geus sarwana. Lagi bantuan.
Terlihat kurang hina leungi. Damanya Katolik Ya, meureun. anta di teh gina teh geus dibawa ti rumah oge. Ya, tinggal. Salib tuh di teh. Tinggal. Itu mah itu mah meureun. Kayaknya teh sedang daerah di mana? Gimana? Tuh di tong sampah. Hahaha. Itu kita kira aja. Dasar tiga pola. Put kunaonnya ayeuna mah si Sapira tara sakola geuning, siap giling-gina mah teu enak. Namanya pindah sekolah meureun teu di sekolahna. Kakak ka kitu ambil deket. Kelak ieu kakek di rame aya naon di grup. Ah, astagfirullah. Atuh kunaon bapak si Sapira bisa korupsi? Ayo cuang ka Bumina yuk. Ayo ayo ayo. Ih, Gina Putri, ayo kalebet. Kira tuh kunaon kan? Ya Allah maaf pisan urang nyesel pisan urang geus ngabui. Gina jeung Putri urang geus jahat, urang geus apa pokona mah urang geus jadi jalma sombong ya Allah, pungkurakeun urang. Kalak. Aya nu berita teh bener teh sih. Bener Put, bener. Nya kitu we ayeuna mah. Terus ayeuna bapak Pirana kumaha? Nya ayeuna mah ka KPK bapana teh, ayeuna teh nya harta urang teh entos di ieu terus disita ku pamarentah jadi we ayeuna balik di ka dieu baheula. Ini sing sabar ayeuna mah sing Sabarnya sabarnya. tadi ya Allah hampura urang baheula jahat. Nya pokona mah ayeuna mah cuang balik deui jiga baheula cuang ulin deui cuang jadi sobat deui nya. Maaf mugi sakitu nu tiasa dipikahatur. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.